Ulami raja mah dipencetan nanti. Duh, Inot nuju naon iya teh. Iya teh. Nuju main raja dayang teh. Abi jadi yang raja anak itu Jadi raja. dipencetan ku dayang. Raosnya jadi raja mah nya. Raos atuh teh. Ari nu capek mah. Nya tuh tinggal cangkul konangan Inot. orang mencetak. Tah, urang reureuh heula atuh. Urang ngadangukeun heula carita. Ya, teteh bade carita terusanana Yusuf. Oh, nya. Inget keneh tuh. Anu dijual teh ku Karakhananya. Tah eta dijualna ka mana cing? Ka Mesir. Urang taros ka barudak di bumi. Masih emut teh cariosana Yusuf. Nu ngaco. Remoten teh Tuh emut saminya sareng endul. Diical Diical ka mana? Potifar. Ka Potifar. Tah di bumi Potifar teh senengeun pisan. Soalna sagala harta banda imahna dipercayakeun ka Yusuf. Si Yusuf teh kasep pisan. Geus kasep teh bager, pinter, nurut gitunya. Sabar. Saha di dieu barudak di bumi anu sok nurut, sabar, pinter, bager. Tah, Itu anu itu seueurnya. Muhun kedah kitu. Abi oge bagur teh. Bagur? Nya kedah bagur sadayana oge. Da Gusti mah pangeran mah nyarengan kanu bager. Tah si Yusuf teh di bumi Potifar. Ari Potifar mah kan sadegintena di damel. Jadi di bumi teh aya istrina pamajikanana. Ari si pamajikanana teh ningali ka Yusufnya. Aduh menikah sep gitu. Bogoheun. Bogoh. Menang tuh gitu. Tuh kengeng. Nya teu kengeng. Da Yusuf oge jelema nu bager tadinya. Halimun. Terus akhir nama si istrina Potifar teh ngadu ka Potifar. Ngambek ya teh. Aduh kumaha teh? Ngadu na teh. Tuh cenah si Yusuf masuk ngaganggu abdi. Padahal sabaliknya teh. Nahnya. Ya. Dipitnah ya Padahal teh. sabalikna dipitnah. Ari Potifar mah da henteu ngadangukeun heula ti Yusuf. Langsung we ambek. Begitu ambek teh, wah gosek ka penjarakeun cenah. Waduh. Yusufnya di penjara. Aduh. Karunya pisannya. Tah, begitu di penjara teh oge dipikanya ku kepala penjarana. Da Yusuf mah tadi kumaha? Bager, sabar, pinter, dipikanya jeung di penjara teh oge aya 2 pagawe istana nu sarua di penjara. Cah nu terang. Saha wae eta pagawena istana? Tukang laden anggur. Hiji deui saha cing? Barudak di bumi terang teu? Di bumi tukang pinter, tukang ngadamel roti cenah tuh, tukang ngadamel roti. Tah duanana ge bareng di penjara jeung Yusuf. Dina hiji waktu eta si 2 pagawe istana teh ngimpi. Hebatnya di penjara oge tibra jigana mah bisa ngimpi. Kasur juga nama. Terus da bingung ieu teh ngimpi teh naon hartina. Haruleng gitunya sarargi. Ari Yusuf teh sok masih hantuangeun ka eta nu di penjara termasuk ka 2 pagawe istana. Bagernya. Begitu ningali 2 pagawe eta ngaharuleng saur Yusuf teh kunaon atuh bapak-bapak mending ngaharuleng kitu. Janten teras nyarios abdi teh ngimpi tapi teh terang hartosna. Tah saur Yusuf teh pangeran mah ngartos kana ngimpi-ngimpi urang sok carioskeun. Tah nu hiji nyarios nu tadi naon disebutna? Juru laden anggur teh nyarios kieu ka Yusuf. Abdi mah ngimpi aya cabang anggur kaluhur 3. Terus aya buah anggurna, si anggurna teh dicanak, diperes, terus dipasikeun ka raja.
hartosna naon? Suka. Anu terang hartosna? Tah saur Yusuf teh 3 dinten deui bakal dibebaskeun di penjara, teras bakal damel deui janten tukang masihan nginum anggur raja. Teteh leres henteu nya. Leres. Tos kitu teh teras ari nu hiji deui Tukang tukang roti. Si tukang roti ge cenah abdi gerek nyarios tah mimpina. Ari si tukang roti mah ngimpina teh aya wadah gitunya palabong atau boboko naon 3 susun ka luhur. Oh si mang rupa-rupa kue. Wah enak. Saha nu resep nuang kue? Abi. Tapi ulah jajan di mana wae nya, ieu mah kuehna di domel nyarira. Teu lami teh suur manuk. Manuk eta teh ngahakanan tah si kueh teh tinu kahiji, kadua, katilu. Dicanakan gitu teh. Dipacokan ku manukna. Pacok gitu dipacok-pacok. Tapi alamat moal saya tata alamat itu saya teh mimpiana jiga lihat teh. Tah, tos kitu teh naon hartina? Ari saur Yusuf teh. Maneh oge 3 poe deui bakal dibebaskeun. Wah, tapi tos kitu dihukum ku raja. Nah, Karunya nya duka ada memang kudu kitu. Tah eta teh tos 3 poe teh bener kajadian kitu. Akhirna mah nu hiji dihukum, nu hiji mah si juru naon? Juru laden anggur. Juru laden anggur dibebaskeun. Saacan bebas teh Yusuf teh ngingetan tong pohonnya kakuring engke. Nah, tapi akhirna mah si juru anggur teh poho. Sampai dina hiji mangsa si raja teh ngimpi, raja Mesir. Ngimpi deui nya teh. Ngimpi deui. Teu aya hiji ge nu bisa ngartikeun ngimpina. Karek tah si juru inum teh inget nya aya Yusuf di penjara. Yusuf teh nya padahal menenungguan urang rek dibebaskeun nya. Sok kitunya teh biasa jalmi mah mun aya butuh nanggung. Dipohokeun gitu ya. Butuh itu nya. Lebih emut. iya biasa ngayekeun nyimpen jalmi gitu. Mohon dipasihanku pangeran. Akhirna mah Yusuf dipanggil ka istana. Teras didongengkeun ku raja teh ngimpina. Raja teh ngimpi cenah 7 sapi keluar tina walungan Nil. Marontok eta teh. Mararontok. Tapi teu lila teh mucungkul deui 7 deui nu barargang. Tapi nu peot. Tapi nu gararendut eta teh beak dihakan ku nu barargang nu gararendut eta teh. Tapi anggar baragang eta sapi eta teh. Anggar jiga nama. Dah robok jiga namanya. Naon hartina? Akhirna mah saur Yusuf teh da pangeran anu terang ngimpi mah abdi mah mung nyaurkeun ka raja. Aya 7 tahun kalimpahan panen seueur. Tah tapi engke aya 7 tahun oge kalaparan. Janten si 7 tahun kalaparan teh tiasa nyeepkeun sadaya persediaan anu 7 tahun mun urangna henteu tiasa ngatur. Akhirna mah ieu tah sur raja teh geus we aya nama Yusuf urang jadikeun gubernur. Wah, pejabat keluar tah tina penjarana. Jadi leres pas 7 tahun nuju sagala aya panen Yusuf mah ada meleuyit anu araragung disimpenan tah gandum-gandum teh kangge engke 7 tahun masa paceklik. Di Kanaan oge sami. Tah Yakub sareng oge putra-putrana raka-rakana Yusufnya. Kan kalaparan oge. Bade milarian gandum ka Mesir. Akhirna mah eta dipiwarang ku Yakub. mohon dipiwarang ka Yakub raka-rakana nu 10 teh akhirna mah hayu ka Mesir cenah urang meser gandum. Kan Benyamin mah disimpen ulah ngiring. Janten ngagaleuh ka gandum ka Mesir. teteh Sujud heula ka Yusuf. Kenaleun teu? Itu nya teh. Teu. Panglingnya. Pangling. Da Yusuf nu kasep teh komo geus jadi gubernur, geus beunghar. Tapi Yusuf mah kenaleun Kak. Lanjut nah. Terus kumaha teh terus? Tah, Yusuf mah tetap nyaah. Tapi
abdi cari tanah dugi ka dieu heula. Teteh Jadi mah teruskeun deui atuh. ngan urang tadi ya kudu sabar nungguan waktuna Gusti. Sabar. Antosan cariosna disambung Nuhun, deui. sabar kantosan cariosna disambung deui. Sumera ka Gusti. Da dina waktuna ge Gusti mah pasti bakal masihan nu sae ka urang sadayana nya. Nuhun. Hayu atuh ayeuna mah urang uwi heula. Nya atuh abi ge seueur PR. Nuhun. Hayu urang uwi heula bari urang nyanyi yuk di jalannya. Ayo, Mara. Hayu kacida endahna